lamun teh mah urang apal bahwa didinya teh aya najis gambaran cai kiih anu garing ya. Cara nyucikeunana teh bijaril mai ku ngocorkeunana cai yakfi piha jariyul mai alaiha ae mahaliha. Cara teh cukup ngocorkeun cai kana eta tempat. Dina praktek ngocorkeunana ieu lamun teh mah caina saalit teu kenging dibanyurkeun komo kamari naon dugikakeun ngan saukur dielap ku elap baseuh hungkul teu kenging nya kedah aya cai anu ngocor. Contoh lamun teh mah tadi dia teh aya sagede naon sagede koin ya, aya urut cai kiih da jarang ieu barina ge nya cukup we kucurkeun cai sing kakurungan eta sagede koin kucurkeun we pan ngucumlang nih teu kagigir nya saina teh sabada kitu lap we ku lap naon ku lap garing pikeun naon pikeun ngala kana eta cai anu ngucumlang nya. Cukup kitu oge bisi kurang yakin banjur deui sing ngucumlang lap deui. Tah najis hukmiyah mah da ceuk tadi ge geus teu katingali nya ku mata mah mata nu normal nya lain mata nini-nini dan nini mah masih jelas ge kadang mah teu katingali gitu lamun teu ngangge alat bantu mah. Budak ngora ge sarua we anu naon mah anu geus min atawa plus panonna teh. Tah carana teh cukup ku ngocorkeunana cai. Kumaha cenah ieu mah da urut naon urut najis nage aya dina tungtung tembok kahandapna taneuh. Eta mah bae masing dibanyur oge sababna naon palid ieu kaditu ka mana ka handap nya ngan teu kenging sote ngan saukur dielap ku elap baseuh. Tah eta mah henteu jadi suci sanajan mungkin secara zahir panon mah bersih dilap unggul ku elap baseuh entos we. Tah eta teh si tempatna teu jadi suci tapi masih keneh dihukuman najis. Kumaha cenah urang mah teu apal di dinya teh sugan teh lain najis sugan teh dikumbahna lain ngan ku elap baseuh wungkul. Ari teu terang mah nya teu nanaon, ari teu terang mah ngan lamun terang abdi manggih tai kotok tuluy teu purun neang caina nyokot we tisu di baseuhan tuluy dikieukeun tah dicopot wah geus teu kacirieun. Tah nu dorakana teh eta nya anu naon nu ngala tai kotok bari ngan saukur dielap baseuh wungkul. Cenah batur kadinya teu doraka batur mah sabab teu terangeun. Kumaha lamun teh mah keur sujud dina tembok ieu teh sabau tai hayam tah maka si eta kudu ngumbahnya lamun teu daek nitah ka batur. Kumaha ngumbahna kulantaran ngan sakadar bau wungkul berarti tos masuk kana najis hukmiyah. Carana teh cukup dikocoran cai wungkul teu kudu dibanyurnya asalkeun didinya dina naon dina area anu najisna dikocoran tuluy dielap. Zaman ayeuna mah ku tisu nya mangga teu kudu wae ku elap. Da elap so teh pedah zaman baheula mah nu kitu nu sok dianggena. Ta eta najis hukmiyah, najis anu teu katingali ku indra, teu katingali ku panon, ku panca indra. Bahkan termasuknya ditingali teu katingali, dirampa teu karampa, diambuan henteu bau ya. Diletak henteu rasa pahit contona teh ari didengekeun moal ka kupingnya najis mah da. Tah eta teh lamun teh mah urang yakin di dinya aya urut cai papang maka
aya kawajiban dikumbahnya, dikumbah terus dielap nya, cekap gitu oge kangge nyucikeunana. Titik. Salajengna wan najasatul kalbiyatu, salajengna najis anu bangsa anjing. Geus katalar meureun nya. Na sapinah aya dina mingguan aya ayeuna aya keun sugan norolong ari geus katalar mah. Salajengna najis anu bangsa anjing. Najis nu bangsa anjing teh di dieu dicarioskeun min kalbin wahin zirin, eusina teh anjing sareng bagong, wa furu'ihima sareng anakna itu kalbun jeung hinjir, berarti indungna, bapakna, anakna. Naon sababna pangna disebutkeun anakna kan meureun indungna anjing, anakna oge naon anjing gitu tah. Pangna disebut anjing, bagong jeung anakna pedah nya bisi kajadian jalma atawa awewe di naon di jalangan ku anjing atawa ku bagong. Lamun zaman baheula mah pirakunya jalma jalangan jeung naon jeung anjing atawa jeung bagong. Tapi di zaman ayeuna mah henteu piraku eta teh nya. Jalma jeung anjing, jalma jeung kuda, tong teh dibayangkeun nya. Tah, lamun teh mah jalma jalangan jeung anjing jadi teu sopan ka jalma nanya, ka anjingna jalangan teh nya. Jalma kikituan jeung anjing. Tuluy anakna teh jelma contona nya. Maka eta jelma anu status anakna, tah anu status anakna dina ibadah namah kataklif, salat kudu salat, puasa kudu puasa, ngan palebah tapakna lamun sukuna baseuh najisna mugoladoh nya. Kan ripuh jebak karunya nya. Komun kasepnya nya kasep-kasep najisna mugoladoh. Lamun nincakan masjid, masjidna jadi najis. Nincakan di imah, imahna jadi najis. Gara-gara naon? Gara-gara jelema kikituan jeung anjing ngan anakna jelema nya. Nya kitu deui anjing jeung satos sejen, jeung sapi jeung domba. Ceuk anjing teh bosen lah ka anjing deui mah. Jeung domba ayeuna mah atawa jeung ucing nya. Duh mangkaning teu apal nya ucing eta anak naon. Tah anjing jalangan jeung ucing anakna naon? Ucing contona. Maka eta tapak ucing dihukuman najis mugoladoh. Atawa lamun jeung domba, tapak domba dihukuman najis mugoladoh. Sanajan salila ieu can aya domba lelempangan di mana di imah atawa di masjid, da domba mah sok di kandangan. Tah pangna di dieu disebut wa furu'ihima sareng anakna anjing jeung bagong. Ta maksud anakna teh bisi anakna lain naon, lain anjing jeung bagong, tapi di luar eta sapertikeun jelema. Ai hayam mah moal mungkin nya, secara adat moal mungkin anakna hayam. Kumaha meureun nya, tapi mungkin wae nya ngan sepanjang adat mah moal mungkin. Sabab hayam mah kumaha ngenog nya di jalangan ku anjing hararese meureun nya hayamna. Ka mana wae ngobrol teh.